erek nanya ai kalimat aktif teh nu kumaha? Gampang atuh Del, cobaan mah telepon. Nah, sampai ditelepon. Enya lamun ngajawab berarti aktif, amun teu ngajawab berarti teu aktif. Pah, tos tuang teh aja. Tos mama tos tuang? Tos, Pah. Syukur atuh ari tos tuang mah. Pah, sekedap deui teh tahun baru. Ari kitu Tingali ceusi. Buat tahun baru, HP, kulkas, TV, motor baru, Pah. kantun meser mah. Kan artos sadayana di mama. Tapi mama kada apal. Tuh, tinggal Haji Kemet. Nah, aku naon gitu Haji Kemet? Har. Apanan Haji Kemet tiap tahun baru? Pamajikan lagi baru. Duh, hujan ya teh. Lagi ada geuning. Mah, ari pepelakan liburan atau diceboran teh acan? Har ari papa akan hujan, Pak. Ari mama teh kudu akal pisan. Mama mau payung, terus ceboran. Har ari papa. Bang, ingat ulah mabok wae. Ya kunaon gitu. Era ku budak yang geus kolot, terus gituan wae. Ya, urang mabok teh keur ngahemat biaya kosmetikna pamajikan. Nah hubunganna bisa kadinya. Teu apaleun. Lamun urang mabok ningali pamajikan teh geulis we jeung awet ngora. Kamana hansipnya can datang kene kebiasaan sok telat datang teh. Oh no, ampun. Hai Pak RT. Tos sami jangan tosan. Nya, kurang karek datang. Hujan Pak RT. Terus lamun hujan unggal poe, Ya pasti banjir. Mang, keraon. Biasa, kagak jukut. Tadi heula orang ngopi. Taguan. Heuh sok. Aduh, genah we yakin atuh. Ayo Mang. Siap. Minum heula, Mang. Oke. Segar. Aduh, Kopi anana tah. naon ieu? Kuy Cilembu. Kuy Cilembu teh ya? Nya tuh. Ieu teh anu mengandung gas Aslina, Mang. pengganti LPG. Yelo, siap. Cing, aduh. Ngomong-ngomong ngarit jukut ke domana saha, Mang? Kemana batur? Usaha Mang Eman. Hacida beungharna eta Mang Emannya. Nah kumaha gitu? Nepi tangkal ge di bajuan. Apa ke ngaran lengkapna Mang Eman? Apa tuh? Eman Sulaiman. Eta mah ngaran sekolotna, ngaran keur budakna Naon tah? Eman Sulaim Boy. Anjir. Superboy. Cik, urang erek nanya sasatuan naon nu sok ngendog. Hayam, Bebek, asin. habet asin. Kan aya endog hayam, endog bebek, endog asin. Assalamualaikum. Salam.
Enggak, ka puskesmas teh cek. Geus. Kalah aja nih liur. Nah, Cek mantri nanya, emang mantri tanya naon? ibu kudu gula? Oh gitu. Jigana eta mantri ngajak ngarujak cek. Wak, kamu orang beunghar, loba duit. Pokoknya teu kawadahan lah. Ngitung ge kawalahan. Didinya hayang dipangmelikeun naon? Kita kan CS. Orang mah pangmelikeun pesawat we. Keur kandang hayam. Nah, keur kandang hayam. Kan didinya ngalamun. Ngalamun mah bebas. Naon yuk? Naon cek? Ulung. Daripada ngahulang, coba kata taricingan. Oh, naon-naonnya. Oke ya. Cik sebutkan rupa-rupa kesenian Sunda. Kang, Naon cek? ayo lapidut naon? Lawak kecapi jeung dangdut. Ayo dogan? Ngadog-dog anu beger. Anu beger wae. Mur wahid. Ari tarling naon? Gitar jeung suling. Ayeuna mah lamun tardan naon? So. Ke. Asa karek ngadenge tardan mah. Apal teh Kang tardan naon? Apa sekarang? Tardan teh nyaeta singkatanna teh tina gitar jeung muning edan. Rolling. Action. Ya, ada rek nanya, ai kalimat aktif teh nu kumaha? Era ku budak yang geus kolot teh kigituan wae. Aing poho deui. Asin. Nah, habet asin. Kan aya endog ayam, endog nasi. Lah, dari situ ya langsung ya. Action. Wak. Lamun urang beunghar, loba duit, pokona teu kawadahan. Nepikeun kan Ngomong-ngomong keur ngarit domba nasaha, Mang? Action. Enggak, ka puskesmas teh cek. Gitu.